Zaman ayeuna zaman edan lur. Wah, beda harga segala rupananya. Urang mah rakyat leutik hiburan ah. Ceuk saware ayeuna teh zaman edan, hahargaan naraek henteu katahan. Minyak tanah gas LPG kitu deui hahargaan, gaji leutik teu imbang jeung kabutuhan. Nu diimah eta pamajikan ngabaeudan, mata pusing kana sirahna nyanyautan. Resiko 50.000 teu mahi pake tiluan, keur nombokan kapaksa nyiar injeuman. Iraha nu di luhur hirupna beut jiga kuring, ngarah karasa lieur 7 kuriling. Hirupna kuring ieu tacan manggih kasenang, ngan ukur bisa ngalamun bari nyawang. Aya BLT kuring mah henteu kabere, beas raskin teu kabagi malah ngasin. Hirup nu ripu beuki ripu, anu senang beuki senang. Bener ceuk batur zaman teh beuki edan edan rai. Ceuk saware ayeuna teh zaman edan, hahargaan naraek henteu katahan. Minyak tanah gas LPG kitu deui hahargaan, gaji leutik teu imbang jeung kabutuhan. Nu diimah eta pamajikan ngabaeudan, mata pusing kana sirahna nyanyautan. Resiko 50.000 teu mahi pake tiluan, keur nombokan kapaksa nginjem ka kosipa. Iraha nu di luhur hirupna beut jiga kuring, ngarah karasa lieur 7 kuriling. Hirup mah kuring ieu tacan manggih kasenang, ngan ukur bisa ngalamun bari nyawang. Aya BLT kuring mah henteu kabere, program PKH ngabagikeunna